Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para warga kaum dangu manga orang lajengkeun ieu dongeng Sunda Timang Jaya dina carios Beurit Bodas dina bagan ke-33. Ulah ilang subscribe-na ditekan. Hatur nuhun manga wilujeng ngadangukeun. Yan Inon munyung ngan henteu si Jenil diarah-arah dikakalakeun ku Inon. Padahal jeung si Jenil beunang disebutkeun sobat medok ti leuleuti teu sitirikna sakokoh sa Inon. Tapi ku ayeuna Inon izin alabatan ti kamar. Pok-pokan ge di mana si Jenil aya kalangkang kolongkong kaburuanana. Sokomo wani unggah ka imah geus moal ditanya deui rek dikadek babatokna. Atuh suaban atawa ancaman Inon aya nu nepikeun ka pamajikanan. Puguh we pamajikan si Jenil ngarasa hariwang sok sieutnya salakina diarah-arah ku Inon. Dina hiji poe jam genep isuk-isuk sabada si Jenil sasarap jeung pamajikanana di dapur. Ceng kana bedog baragi ngalasulu. Reketek tali sarangkana ditalikeun kana cangkeng. Rap diduduk we samak geus kuleuh. Tayalian maksud si Jenil rek barang ala ka kebon. Bari pamajikan maca nyahueun maksud nu jadi salaki rek barang ala. Disangka marek ngomean pager dipipir rebah katubruk ku domba. Rek ngomean pager mah tong ku sorangan atuh Kang Inon. Kang Jenil. Kajeuna ngahiras we tu ka si Taslim atawa ka anakna Mang Udi. Kapan akang teh rek menerkeun kenteng nu balocor lain? Ke bisi kabur hujan sakitu di kamar balocor teh jaba wuwungna ge nu di dapur mah beulah geuning. Cek Nyi Anah nyebut ngaran salaki teh Paramitra. Harita teh ngaranna teh nya teh ka si Jenil teh Maman. Dan memangnya ngaran sabenerna mah si Jenil teh Maman. Ngan disebok si Jenil teh ku babaturan dumeh dina punuk ayeuna Jenil segede kacang kadere. Ayeuna rek ngomean pager itu rek nuar cau di lebak aya dua turuy. Bisa anu maling mangkaning cau geus karolot naker. Kamari ieu ge waluh diingkeun-ingkeun aya mah badog geuning. Mangkaning baruh badag naker bari sakalian rek nempo pare bisi hama ku hama deui. Teh mah si Jenil. Kakara bebeja rek barang ala ka kebon. Keun bae tong merek los-los ka kebon sagala barina oge. Nyi Anah nyarekan. Nyarek sabab hariwangeun inggih salakina tepung jeung Inon. Nah make nyarek sagala barina ge. Nyarek ka kebon naon atuh da ieu mah geus jempling cara gujuru nu mangyan juri grawing. Yana aya keneh ge lah juri grawing asa piraku we make ngajirim ti beurang. Ongkos sieuneuun ku panon poe juri mah. Engko urang mah ka kebon ge itu halaja ieu jurigan atawa rek ngalacau urang mah. Lebar bisa anu maling samodel waluh teh. Paling cau gede eta mah ke kunaon tuh maneh make nyarekan nyarek ka kebon sagala. Teh mah jendieu neuteup kana beungeut pamajikanana. Ieu Kang Maman lebar mana kana cau jeung kana jiwa? Nyi Anah nanya bari males neuteup. Kana beungeut si jendieu salaki. Nya samanusan atuh lebar kana jiwa sorangan. Naon maksudna maneh sisinarieun make nanya kitu sagala? Si Jenil can ngartieun kana maksud nu jadi pamajikan. Ieu Kang Maman lamun hade dicaritakeun mah anjeun teh keur aya nu ngakalakeun. Samalah ti kamari kukuring rek dicaritakeun teh ka anjeun. Ngan kapopohokeun kakara inget bieu. Kumaha? Ondenge nu ngakalakeun? Saha kitu? Si Jenil rada kerung semu kaget. Mah aku saha deui lain ku sobat mah nyaeta Kang Inon. Si Inon eta dumeh naon cenah urang kakalakeun ku manehna? Nyata kieu ari anjeun can ngarti mah kamari basa kuring balik tas temantuan ngaseuk di kebon anu bisupi. Di jalan kok tepung jeung si Kardi minantu Kang Inon manehna teh meni ipat-ipatan pisan nyare Kang Maman ulah rek lahalo deukeut ka imahna Kang Inon sabab Kang Inon ngakalakeun. Pokna teh lamun si Jenil aya kalangkang kolongkong kaje dibajeg ku aing cenah cokorna kitu. Tak kitu ceuk si Kardi nyarita ka kuring kamari. Eta naon kasalahanana atuh? Urang mah rek dibajeg suku segala ku si Inon. Nyari pasana mah pedah mah anjeun eta carita meureun ka pamajikanana. Ka anak pamajikanana Kang Inon baheula init. Ka hiji tempat pangjarahan teh. Jeung akang apaan kalawan aku akang dibejakeun Kang Inon munyung. Tah eta nu jadi dasarna Kang Inon ngakalakeun teh. Lamun kitu teh mah pokona mah ngarasa teungeuna disangka munyung meureun. Cek pamajikanana nu katawaana. Pamajikan si Jenil harita ngajelaskeun dina masalah-masalah patulapan kalina meureun. Jeung naon sababna cenah Kardi nyaritakeun yeuna Inon mitohana Kardi ngarah ka si Jenil. Oh pas
asal gitu memang benar orang ngomong gitu ke hareupeun anak pamajikanana sama laminantuna gejak sian atuh kok pamajikanana ngagulik sapoe ka urang dumeh ka aya si Inon gitu ya urang jadi bejak we satara basna memang nya si Inon baheula fungsi ngajak ka urang nyarita merek jarah panyana urang mah heueuh we rek jarah hari heug teh ngadon mujas medi minta-minta ka bangsa da demit cenah ayeuna manehna ngarasa teu ngeunah rek ngakalakeun ka urang rek teh teuing da urang oge moal munurus satunya we moal munurus sasiku moal ngejat satunya semua kita lamar hayang nyaho dising hareupahan ku urang mah tuman nah dikira dewek kitu nyaho anu nyaho we lakon si Inon kitu loba atuh tinu loba pakaya jadi ruksak baturan nu salamur manehna ge geus baro geus sangkaan kadinya kabeh oge ting kecewis ka si Inon teh cek si jendil si ganu emosi di bejaan ku pamajikanana yen Inon ngakalakeun keun wae tong hariwang-hariwang teuing anah lah tenang we lamun kitu dewek ngarah-ngarina babadog rampok kana banda ka kararek mahala ayeuna mahala ge sanajan dinanyana ge si Inon rek mahala ka dewek moal burung gising hareupan hari sakira manehna moal ngarasa kaduhung mah teu era ku batur sakalian ku dewek diuar-uar ka lemur batur dasar manusia teu gablek rasa rumasa baheula mah waktu manehna sadarajat kategableganana jeung dewek kuat ka idak liher di dieu teu sirikna unggal poe mentaan udu deui jeung opieun anakna nu maot kamari ieu baheula panna kungsi ragrag tina tangka jambu nepi ka leungeunna potong sabeula ku dewek kapan ditamakeun ka wana raja ka ahli ngurut nepi ka cager deui terus diheula anu rek ngagadagor huluna kurang pentas tina pasal manehna nyempogan ka leungan batur dewek keneh nu mereskeunana heueuh mereskeun ngabadamikeun tapi ka itu sadar kalawan silih hampura harita keneh ayeuna rajeun rek mulang tarima ku dasar rek mahala ka dewek sebagai manusia pigeroun si eta manusia doraka ti indung teh cek si jendil bener-bener jadi emosi kalawan teu lo baca carita di jerut turun bari ngalawe tolombong jeung arit nu maksudna sakalian rek narik cukup atunya anah pamajikanana teu ngomong deui bari hate mah teu waleh hariwang sok inggis salakina pareng paamprok jeung Inon sabab Inon bener-bener ijideunana ka si jendil tapi berkah poe harita masih jendil dikeresakeun teu tepung jeung Inon samalah si jendil balik tas ngalacau jeung ngari teh make ngajanteng heula sisi kebon Inon siga nu ngahaja sina katingalieun atawa sina kapanggiheun tapi ditungguan oge aya kana setengah jam na waleh teu katingali irung-irungna acan duka Inon keur eueuh duka lamun keur numpi di imahna isukna bada lohor parang si jendil keur ngomean pager dibantuan ku Taslim sobatna bari ngawarangkong nyaritakeun perkara Inon ngakalakeun ka manehna sedeng anu keur diomongkeun mah ku si jendil tayalian ti Inon harita keur ngadaweung di tepas imahna bari budi merengut haseum siga keur aya kakeuheul Nyi Sarti pamajikanana keur barang gawe mocelan jagong garing pepelakeun gero harita Inon ngagegero Nyi Sarti pamajikanana menikawas anu ngageroan jelema jauh bari cocorwokan Sarti pokna tarik matak ngahariwangkeun ieu tema Nyi Sarti bari kukulutus rek naon deui bae jelema teh hayang ngagegerewekan wae cenah nya koloyong Nyi Sarti ka jero pokna nya ka Inon salakina bari ngeloa tina lawang harita teh para mitra aya naon Kang Inon ari sia keur naon atuh ngajedog we di dapur Sarti cek Inon meuni kasar jeung budina haseum baketut haseum kapan ti tadi geus katingali ku Kang Inon kuring teh keur mocelan jagong pelakeun tema Nyi Sarti neuteup seukeut bari ngajanteng keneh di lawang lah meungeus montong urus kitu patut sagala digana dipelakeun ieu da moal jadi moal lah nguruskeun hakaneun anggur kadinya nguruskeun kitu patut mah jagong sae-sae dipelakeun sadiakeun mah kejo ieu aing geus lapar rek dipara kitu sia aing teh cek Inon basa-basa beuki kasar garihal beuki matak nyentug kana hate nya nyadiakeun kejo teh moal hade nyadiakeun gigi kapan itu keur diseupankeun keneh ki atuh sing aya kasabaran da geus asa ke da moal burung disodorkeun barina oge heuh da sia mah kana bareng gawe kaya goyona keur kawas keuyeub poe keuyeub apu eueuh pisan karancingasan eta meureun dume aing ayeuna hirup kieu eueuh dileukeunana sia mah memang tiba lagi lamun salaki kadeuleu keur boga rezeki somea dagdag degdeg nyadiakeun lebokeun ari salaki kieu mah sigana sangeuk neuleuh-neuleuh acan teu beda we ti awewe bela ka daging sia mah pangeretan cek Inon ngabasakeun nu matak tengenah kana hate puguh sanajan Nyi Sarti pamajikanana nyabar-nyabar maneh ari ngadenge caritaan kitu mah timbul nafsu
kunaon ari Kang Inon eling henteu make nyebutkeun kawas awewe pangeretan sagala. Nah iraha kuring geus ngaret rejeki anjeun. Iraha sok iraha. Gagabah teh ngomong teh. Abong kena bibir teu diwengku letah teu tulangan janji pelendung. Hayang ngeunah diri sorangan paduli batur. Nah teu ditarimakeun ye kana kanya anu jadi pamajikan. Rek dileulengit jasa ti pamajikan. Ya tinggal ieu. Tah awak nu jadi pamajikan. Teu sirikna jadi tulang jeung kulit teh. Ya gara-gara anjeun loba ngarutkeun kana hate. Cek Nyi Sarti bari nepakan dada sorangan. Harita Inon barang ngadenge pamajikanana ngomong kitu. Oh, jadi sia teh ngarasa kerugian ngurus aing teh nya. Hayang dibalas jasa sia teh, ha? Lamun sarupa kitu mah sia ngurus diri aing teh makruh munafik deuleu. Inon ngorejat nangtung beungeut meuni kunu koromod semu geuneuk teh. Teu beda ti beusi atah beuleum. Lain pasek munafik atawa makruh ngan sabalikna dirinya. Nu teu narima teu ngarumasakeun dibelaan kudu jadi pamajikan. Akhirnya jadi ruksak sararea gara-gara cucungik beurit bodas nu dipuhit ku anjeun. Tema Nyi Sarti. Teu matak aneh lamun seug Inon nguniang amarahna. Sea gampleng Nyi Sarti pamajikanna ditampiling. Tapi harita Nyi Sarti kabilang tahan manehna teu ngajerit teu naon cacakan ditampiling satakarna buat ka ngacelebet. Kilak Nyi Sarti malik ningali Inon salakina rek mino deui dengan cekuk kulu angeunna dijejeg. Dayagdag kubrag Inon ngakubrag nyangkorah di juru. Kilak Nyi Sarti malik maksud rek ngejat. Kaburu Inon ngarengorejat sarta nongtak leungeun Nyi Sarti. Kilak cebet beungeut Nyi Sarti ditampilingan. Cer tina bibir kaluar getih. Cebet dipino deui keuna kana irung. Cereleng getih kaluar tina liang irung. Keur kitu cebrod bobokong Nyi Sarti ditajong. Solontod kedebut labuh kata kana taneuh. Jeleng Inon luncat kalawan ngahanca deui Nyi Sarti. Bukna diulang beledag sirane didagor-dagorkeun ka tangkal jambu. Habak tongong Nyi Sarti dipeupehan. Atuh geus kitu mah Nyi Sarti jejeritan gurutak Nyi Romlah jeung salakina tarurun ti imah terus maruru sabab ngadenge indungna jejeritan. Harita Nyi Romlah gegerewekan. Bapak sing eling bapak. Cek Nyi Romlah anakna bari ngabebedo leungeun Inon. Kilak Inon ngaliuk cebet Nyi Romlah ditampiling. Atuh Nyi Romlah ngajerit bari nungkupan pipi. Ningali kaya nu jadi pamajikan kitu Kardi kasebut salakina Nyi Romlah timbul nafsu. Sirilik Kardi nyerilik maksud rek mangmaleskeun. Ngan orok kaya Inon rancingeus manehna kentak luncat ka sisi. Bareng jeung kitu Inon ngajejeg cangkeng jarijeg Kardi ngajarijeg. Seak cebet Kardi tampiling. Kardi jadi leuwih nafsu para wargi. Manehna geus teu mikirkeun ka mitoha, teu mikirkeun kana kanyeri beungeut asa beungep. Ngan gabrug we Inon dirontok. Terminantu jeung mitoha ngadon galungan. Gorentel ka ditu gorentel ka dieu. Papok geut teu beda ti puyuh diadu nepi ka pagar diburuan ngaborobot terbah kadupa kuno keur galungan. Taneuh kuat ka ngabayedug glidig. Kulipak Kardi ngagulipak malik ditilihan ku Inon. Cebrod beungeut Kardi. Dicahcer irungna boborot ku getih. Beheung Kardi dicekek meniti papereket. Tapi harita Kardi satekah pola gado Inon diseret. Saeutik Inon ngadang heak atuh leungeun anu keur dipake nyekrek beheung. Kardi teh rada ngenoran. Geus kitu mah Kardi malas meupeuh cukang irung Inon. Cebrod lengak Inon ngalengak malah terus ngacungkel ka tukang. Korejat Kardi ngorejat. Sirilik Nyi Romlah pamajikan nyirilik ngenyang leungeun bari rawah ribi. Kang, geus Kang. Akang geus montong saruana. Meungeus Kang, meungeus. Nyi Romlah gegerewekan bari ngenyang leungeun. Tapi Kardi anggur ngepeskeun leungeun pareng harita Inon geus ngorejat celeng manehna luncat. Bari peureup ngahyuk bangbaraan rek ngabanting sirah. Ngan hadena Kardi cukup rancingeus kentak dongkol. Geblos peureup Inon nyamos. Cilak cekuk Kardi males ngajejeg cangkeng. Jarijeg Inon ngajarijeg keur kitu. Disusul tepus punuk Inon dibanting ti tukang. Seak cebrod solontod bru Inon rubuh. Gabrug ku Kardi dirontok sarta dicecer nepi ka beungeut Inon harita. Jadi boborot ku getih geus puguheun ari Kardi mah. Der galungan deui samodel tadi. Nyi Romlah jeung indungna jejeritan samalah Nyi Romlah make jeung tulung-tulungan sagala. Kabeneran masyarakat di eta tempat di lemur teh para mitra sadaya. Geus baralik barang gawe ti kebon jeung ti sawah. Atuh ku ngadengena sora jejeritan ting beretek maruru samalah Mang Udige. Nu harita rek nyadap menite sirikna luncat ditepas kaluar tuluy ngabretek muru kasampak Inon jeung Kardi minantuna keur galungan.
nyaan Ari jalma nu kaancikan ku hawa nafsu setan mah sakitu waruga teu sehat tenang teu tanah oge tanaga Inon rosa naker nepi ka Kardi kasebut budak ngora ngarasa ripuh ngayonan Inon beungeut Kardi geus teu puguh rupa boborot ku getih bibir jamomom jawa geuneuk sirah bancunur didagor-dagorkeun ku Inon kana batu harita Kardi ampir-ampiran geus teu bisa walakaya Mang Udi harita sosoak kanu araya sabab saurang eueuh nu mangmisahkeun harita teh para mitra lantaran lamun diantep geus pasti salah saurang aya nu korban harita Mang Udi tuluy nyarita kunaon ari sia anggur ngajar dog wae teh lain heug bisa saha tuh cek Mang Udi geus kitu mah kakara tilu urang lalaki jelung-jeleng laluncatan harita teh para wargi sadae ka hareup samalah anak Mang Udi katalah lomri ge pipilueun rek misahkeun nu galungan ceglengan Inon keureunya cer keneh beungeut Kardi dicarkelan kuduaan sedeng lomri anakna Mang Udi ngahompet beung Inon ti tukang nyaan Inon siga nu kasandingan ku setan teh jelema tiluan ngadonting kedebut rarubuh ku jalan Inon ngentok leungeun ka handap sedeng lomri di badug hulu angeunna puguh we lomri popoyong kodan bari nyengir taksiran karasa angeunna seueul kilak Inon mali kalawan teu tatapasini nu duaan dipapag beungeutna ku peureub cedak bru duana nararubuh korejat duana ting korejat disangka ku batur mangorejat rek ngalawan buktina anggur ting balecir kitu di lomri gentak ngejat geus kitu mah tong boroning barudak ngora nu pangalaman malarat ku pangapunten nu atah pangalaman malarat ku pangabisa cacakan Mang Udi oge kasebut nu loba pangalaman bari saeutik gedena nyangking pangarti kana babulin bela diri ningali kayan Inon kitu mah para mitra siga nu edan radah marhemi rek ning hareupanana kitu deui nu sejena saurang ge eueuh nu wani ngadareuketan nafsuna Inon bener-bener ngagidir ambekanana ngahegak panon rondo trinat semu giras jeung beureum teu beda ti mata muning edan harita Kardi nu keur ngajoprak teh gancang aya nu manggul ku sapurang budak ngora dibawa ngejat sabab sieun tuluy dipahala ku Inon nyiromelah ge pamajikan nuturkeun bari rawah ribi durug-dug Nyi Sarti pamajikan Inon digusur ku Mang Udi dibawa ka imah sabab hariwang sok sieun Nyi Sarti ge dipahala atuh kari Inon we sorangan keur jalang jeleng di buruan amekan ngahegak kesang ngoprot masihan sakujur awak gek Inon diuk dina golodog teu lila kalacat ungah ka imah ngadon ngaruksak kana paparabotan piring jeung gelas dina lomari ancur kabeh sirili ka dapur cebrod seeng nagen nu dina hawu bari aya sanguan ditajong atuh sangu tina hasilpan paburaset jagong garing nu ngagarantung dina luhureun hawu di jambretan teu sirikna tuluy diluluh geus kitu Inon katepas deui ngajega dina lawang bari nulak cangkeng gek Inon diuk dina babalean taksiran ngarasa lungse beak tanaga caga nyaritakeun kayan Inon malikan ka Nyi Sarti pamajikanna dibawa ku Mang Udi ka imahna keur ditanya ku Mang Udi bari dising hareupan ku sababara urang tatanggana Mang Udi heueuh kumaha pipikiran si Inon cenah labatan nu teu hideng wae nya ngadon amuk-amukan kitu pada jeung dewek asa kurang kumaha kabela anu jadi pamajikan asa kurang kumaha ka nya anu jadi minantu manehna nyanangan pa ieu panyakit sakitu geus lila bari ditamakeun karitu ka dieu ku anak pamajikan katut minantu kamari ieu waktu manehna dibawa ka rumah sakit tina alatan ngelebok endrin minantuna keneh nu nguruskeun karitu ka dieu akhirna mah nu asih dipulang sengit teu beda nu nulungan anjing kadempet si Inon mah eta kunaon mimitina tu Sarti cek Mang Udi para wargi sadaya bari ngareret ka Nyi Sarti nu keur inghak-inghakan keneh waktosna see Alhamdulillah name kapidangkeun dina carios beurit bodas dina bagan ka 33 atur nuhun kapala warga anu parantos setia di channel Sampurasun Dulur mangga ulah hilap subscribe na kana teu acan diantos atur nuhun permios.